Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui nya mitra. Neraskeun hanca garapan anu katunda. Dongeng garapan Mang Barna ieu kalayan judul Si Kucrit. Sumalah jangakeun mitra dongeng kucrit. Sok kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu upami telepat hanca nu katunda teh parantos logika. Teu karek ditanyaan mah masih keneh aya paluang. Masih melik keneh bersama gitu lah. Is ari naon-naon teh sok kitu sok kamalinaan. Ari banyol teh itu geuning ogan Allah itu Neng Romlah ka dieu itu aya naonnya. Mana bi? Lah nya we cep. Mana mo? Nya we geuning. Aduh euy nyaan. Kumaha terasna? Mangga urang sami-sami lajeng gende wae. Tacakan di kajauhan masih keneh geulis. Tingali itu. Gunung Sakamaranana menineueur kulitna koneng umyang. Atuh angkeutna nog sapotong. Nah, ngan sapotong ai sapotong lagi ka mana? Apaan diteuneun? Diteuneun di mana? Diteuneun dina hate emo. Sia mah anger di daun teh. Deket. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gebeg teh atuh Nyi Romlah nepi ka ngagebeg. Lantaran geuning bicioh teh keur kasemahan. Can pati sidik saha-sahana eta semaha teh. Lantaran Nyi Romlah masih keneh di luar. Mangga gelis, kalebet atuh. Mangga bibi, bias ti dieu weh. Geuning nuju aya tamu. Leres neneng puguh ieu aya manor emo sareng Cep Bodin. Geura mangga atuh kalebet ka dieu. Aya periogina ka bibi, Neng. Mitra kaum dangu, mo jeung Cep Bodin ngan jep bae jempe teu daek nyuara puguh kaeraan maranehna mah. Komo mo mah teu sirikna ngadedempes. Lantaran asa boga dosa keneh waktu ti heula-heula teh ya. Kaci daerahna lamun teh mah seug ayeuna kudu pasang rok beungeut. Malah ceuk gerentes hatena duh kumaha ieu aing ye. Lamun teh mah Nyi Romlah daekeun asup ka jero. Tapi cenakeun bae. Sok sanajan kitu ge aing waktu harita teu nepi ka ngalamanana. Apan ari ukur papuket wae mah ngalaman mimihan Nyi Romlah. Nya Nyi Romlah teh nepi ka papuket ngalawanan manehna anu antukna. Mau teh apan kungsi nangkep pageuh nepi ka ti papareket parejeng ungkug-ungkugan. Kan hanya kal cenah ngabulasin. Tapi apan cenah eta Gunung Sakamaranana mah mani kungsi adak pisan kana dadana teh. Kitu tah ceuk garentesna hate emo bari ayeuna mah semu deg-degan aya rek panggih deui teh. Neneng mah kirang sae atuh Neneng. Mangga kalebet. Salias bi cekap periogina mah bade naroskeun Kang Utai.
Nah nuju aya bibi har atuh ari neneng apaan utai menuju angkat sareng tuang rama sanes. Ku tanteh kitu bibi. Nu mawi abdi teu acan karorompok bibi. Paingan atuh ari teu uninga mah nuju sareng tuang rama. Utai teh nyeta saur nama badeka itu ka Banyaran Sari, badeka Pak Idrus da eta apanan putra anu kasebat Dadang nuju udur saurna teh. Nah aya peryogi naon atuh neneng ka Utai? Sawios bi engke wae upami tos penak sareng Kang Utaina. Kitu wae bi malami. Nya mohon mangga atuh upami kitu mah nya sawios atuh neneng ke ku bibi urang saurkeun ka Utaina bilih aya peryogi na mah nya. Mohon bibi wios atuh engke wae nya. Di kantun atuh kasadayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mitra kaum dangu sareng sena uluk salam ngan leos bae neng rom lah teh ngaleos tidinya menigura giru ayeuna mah nya teu cara waktu tadi datang pan meni sakitu andalemina dina lempangna teh ari ayeuna meni rurusuhan kawas anu manggih kasieun. Atuh saleos na neng rom lah har itu meni ngahep-hep meni kawas gaangkat tincak ari taeun teh sakitu aya anu geulis teh. Nyeta bilah sok kararagok ari penak sareng anu geulis teh bilah. Cik mo api-api silaing mah lain kararagok mo pan harita teh lain kungsi dicekek ku neng rom lah teh. Nyeta lain kana saukur dicekek wungkul puguh gecep. Ieu najong kana ieu kana hanapeun tarang baga dan nepi ka seueul atuh harita teh. Nu matak ayeuna jempe da sieun ditajong deui meureun nya. Mah geus tong ngungkit-ngungkit deui masa lalu lah. Masa lalu mah biar berlalu saja. Dede aya kitu na eta mah jang emonya ari taeun teh. Hampura nganyangka bibi mah meuni teu cai-cai acan nya. Puguh keur suwung bibi teh jang emo. Oge cep bodin hapunten bibinya. Bios bilah cakap tong ngaririweuh bi. Moh hayu atuh geus puguh eueuh geuning utaina oge. Nya hayu nam wae lah. Heudakeun main lah ya isuk deui atuh nya. Ya gitu we lah orang isuk we tepungan deui. Bi ieu teh sanes kirang upami nah geuning nu rek ditepungan namanya nyampak teu aya atukeun we enjing deui lah. Gitu amangan deh ka dieu bi. Nya mangga atuh cep bodin teu sawios-wios. Enjing deui oge atuh mudah-mudahan we utaina aya. Nya kitu we teh mah bilah. Ayo atuh cep nya ayo. Bi iya lumayan ya nge samaleun ya. Cek cep bodin bari ngeupelkeun duit ka bicio. Tah ieu mah ye ti mo ye bi. Cek mo deui pipilueun make jeung ngeupelan sagala ka bicio teh. Eueuh make jeung masihan artos sagala rupi atuh encep yang mo. Noh dajakallahu ya hantur nuhun atuhnya. Atuh lumayan bi ageung mah henteu lah. Oh ayo tuh. Siap lah bos naon. Bos songot. Aduh aja nggak ada gungkeun. Bi mangga di kanton ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mitra kaum dangu saterusna leos bae cep bodin jeung mo tinggal leos kaluar ti imahna bicio. Be aya naon eta si emo jeung cep bodin make ngaharajakeun datang ka dieu jeung eta make jeung mere duit sagala rupa. Abong geus senang ayeuna mah nya. Eta emo kasebut oge jadi manor. Kakaraeun teuing ieu make jeung mere duit sagala rupa. Jazakallahu. Nya keur butuh deui kabeneran aya anu mere nya atoh we nu aya. Dan rek naraon atuhnya make jeung nananyakeun Utai. Boa meureunnya aya nu teu beres deui wae ieu. Tapi da mere duit deui piraku ari aya pasoalan anu matak ngaruwetkeun jiga baheula mah.
Eta ku teka harti teh make jeung marere duit sagala rupa. Uluh geuning gede ieu mere duit teh. Nah geus bayaran gitu. Apaan cenah urang lemah wungkuk macan dibayaran. Gitu antuk nama Bicio teh gegerenengan sorangan. Anu saterus nama gewat bae Bicio teh peupeuneut lantaran waktu teh geus nyedek ka buri. Mitra kaum dangu Mo jeung Cep Bodin samulangna ti Bicio teh bari lempang teh ngalobrol pangpangna mah nyaritakeun kumaha pilakueun saterusna lantaran nurek didatangan teh sakumaha ceuk rancana teh bet henteu kabeneran lantaran utaina eueuh. Aduh sia ieu kumaha ieu Cep, kudu kumaha ieu ngatur siasat anu satuluyna ieu. Dibalik si Laing mah nyarita teh Mo kuduna dewek nyarita kitu lain si Laing an anu boga pokal kieu teh si Laing. Jadi si Laing anu kudu mikir mah lain dewek nyarita ka si Laing kudu kumaha ieu. Kan atuh Cep dibalik maca mah atuh bagian Cep kabaca ku Mo da puguh salah nampo atuh Cep. Oh kacaletot. Nya Cep mending oge urang kana gehu jeletot heula. Nya si Laing mah bet kalah kana hakaneun aritaeun teh. Nya pancek Cep Bodin cenah kajaletot. Lain kajaletot bodo kacaletot nu kacaletot manu macana ari gehu jeletot mah ayana di warung ngangnana. Karep sok buru si kaburu burit manten ieu. Ceuk Cep Bodin ngungkug ti heula bari neruskeun deui lalampahanana. Mitra cag urang tuna heula. Ayeuna urang caturkeun deui Kidoheng jeung Turji. Kidoheng jeung Turji harita teh keur ngarep-ngarep kadatanganana Mo jeung Cep Bodin. Lantaran maranehna duaan hayang aya kacinekan jadi jeung henteuna sakumaha anu dibadamikeun teh. Lantaran waktu tadi teh Mo jeung Cep Bodin saacana datang ka imahna Bicio pan nyimpang heula ka maranehna kalawan nyaritakeun pamaksudanana nyatana rancana pikeun megatan utai saupamana geus balik tigan muat bari mawa duit teh geus asak pisan eta badami teh kalawan taktik jeung politikna kumaha engke dina waktuna. Nyatana Doheng jeung Turji wayahna cenah engke teh kudu api-api gelut jeung Mo katut Cep Bodin nyaeta pikeun miceun salah sah sangkan Cep Bodin jeung Mo teu dicuriga. Anu satuluyna dibadamikeun oge ngeunaan kumaha cara-carana engke dina waktuna. Nyatana upama teh mah Mo atawa Cep Bodin nitah lumpat ka utai eta teh ngarupakeun kode oge pikeun Doheng jeung Turji nyatana keur ngudag utai. Tah anu meunang tugas keur ngudag utai teh nyatana Kidoheng. Jadi cenah ulah ngudag duanana ku salah saurang we. Turji mah terus we cenah nuluykeun deui gelut. Tah upama segeus teu katingali jirimna utai anu lumpat jeung jirimna Kidoheng anu ngudag gelut teh tong diteruskeun kudu eureun. Jeung deui cenah kade we lamun dina neungeul ulah tarik teuing. Lamun dina ngagabrug sing nya ngagabrugna payak kitu we ka ciri jiga nu papuket. Heuh kumaha we anu keur nyaniwara pantaranya anu keur bobodohan. Ngan kacirina wungkul jiga nyaan teh sok padahal mah bobodohan. Kitu tah tadi teh babadamianana antara Mo jeung Cep Bodin katut Kidoheng jeung Turji. Tapi nepi ka wayah kieu ampir geus rek tepung deui jeung waktuna salat Isya. Mo jeung Cep Bodin can kurunyung keneh wae bet kalah ka jadi kesel anu nungguan antukna mah. Turji euy jadi moal ieu nya kira-kira ieu. Nyaduka teuing atuh Heng. Nyadagoan we heula lah ada can peuting ieu.
Mitra kaum dangu nusa terus nama Kidoheng jeung Turji bari ngadagoan datang nak mo jeung Cepbodin teh ngadon ngadarongeng we. Lain ai Turji kira-kirana urang bakal hasil moal ieu. Nu dimaksud hasil teh hasil kumaha kitu Doheng? Nya maksud teh ngalaksanakeun tugas anu ti mo euy. Eta mah kumantung urang we, nya artina mah urang nah siap henteu ngalayanan ka si Utai gitu. Ngalawanan ka si Utai. Perkara remeh nu kitu mah atuh. Perkara remeh nu kitu mah. Saya eta ditaun teh ulah sok ngababarikeun euy Heng. Lantaran ya urang kudu ingat kitu-kitu oge apan si Utai teh euy masih keneh muridna Abah Wikat mah. Dewek oge nyahongan murid nomor sabaraha. Pan jagona mah si Edas. Tapi tetep ari cek pamikir dewek mah euy Heng. Sok sanajan murid nomor sabaraha gitu nya keun lah teu make nomor kitu tah. Pangabisana Utai teh euy tong dimomorekeun lantaran nurutkeun cek Abah Wikat mah nya cenah mahena teh nomor sabaraha lamun dina murid mah lain nomor kahiji tapi euy lamun dina diajarna cenah si Utai mah pangcalakanana ngan ngedul wungkul. Turji anu ngadul mah di mana-mana oge bodoh. Eueuh ti ditu na anu ngadul kudu disebut pinter. Eueuh tina kamusna eueuh. Nya dewek oge ngarti ari soal eta mah memang kitu. Eueuh ti dituna ari anu ngedul kasebut pinter eueuh memang eueuh. Nu madak jeung dewek oge tong sieun. Mirah si Utai. Ngan anu jadi pamikiran dewek mah upama teh mah ku dewek beunang diudag. Tuluy duitna direbut. Tah ieu duitna ka manakeun ieu? Da pastina oge gede euy duitna teh. Kalawora. Keur bayaran urang lemah wungkuk teh atuh sabaraha jelemaeun. Nya atuh ari duitna mah pasrahkeun we ka Cepbodin. Pan maneh anu nitahna jeung mo ngeunaan buruhna keur urang kumaha? Kira-kirana bakal kaharti moal. Lamun teu kaharti mah kumaha lamun duitna urang bawa kabur we ku urang? Ulah euy ulah dibawa kabur lantaran wah bakal namahan ramijud ge kana ieu persoalan teh. Urang mah geus bikeun we lah bikeun. Tong hayang mibana eta duit nu penting mah buruhna. Nya kaharti tapi lamun eta buruhna teu kaharti ku urang anas urang paeh poso bebeakan ngabelaan ari pek buruhna teu sabira cik rek kumaha tah. Nya eta mah pasrahkeun ka Cepbodin atuh jeung ka si Mo naon hesena. Nya eta euy lah rada cangcaya ka si Mo teh si eta masuk loba motong euy. Lah teuing lamun kitu mah. Tapi cek dewek mah ulah nepi ka dibawa kabur malah jadi namahan ramijud ge pasualanana. Ari geus kudu kumaha itu? Nya leuwih ti heula urang papagitan heula we naon hesena rek muruhan sabaraha gitu. Maksud di lain teh Turji naon adu harga heula? Heuh kitu. Ngan catatan keur urang ulah bodoh gitu lamun teh mah dina waktuna manehna teu suceng mayarna teu baleg. Tah engke di mana aya naon-naon teh urang uar-uar we ku urang yen eta kajadian teh kitu nu sabenerna mah kieu terangkeun we ku urang teh ngarah warga nyaho kabeh. Pan manehna wiwirang teh lamun kitu pasti sieun lah sok sieun. Cek pamikiran dewek oge memang gitu euy Turji tapi si lain kudu ingat deui ari si Emo kumaha. Apan si Emo mah geus eueuh ka era manehna mah. Kasebutna oge jelema kanal kulit beungeut sia eta mah. Saleung Cepbodin euy manehna mah boga keneh ka era. Da urang apa saha atuh bapana jeung saha ari Cepbodin ayeuna pan kasebutna ge masih keneh anak dulurna Den Muat. Nya cek dewek oge alusna mah mending urang teh beunang disebutkeun bruk-brak lah gitu. Jadi tong disumput-sumput sabaraha urang hayang dibayar, sabaraha manehna rek mayar kitu we. Ngarah rapih we ngarah beres-roes. Ngan ku urang tetep diteken upama teu baleg mayar. Tah nya kitu teh sakumaha cek omongan dewek tadi urang uar-uar we tuman. Mitra kitu ti antarana obrolan Kidoheng jeung Turji bari ngadagoan Mo jeung Cepbodin. Ayohna mah maranehna duaan oge ngabogaan rancana. Lantaran nyeta kusieun teu baleg dina mayarna cenah anas popohoan ngabelaan ari pek dina bayaran teu baleg.
tah kitu kacinekanana ceuk nu duaan ieu. Cag urang tuna heula mitra ayeuna urang samper deui Neng Romlah putrana Mamang Ajengan Mukmin. Samulangna ti Bicioh teh langsung bae ka imahna. Malah harita teh Neng Romlah keur ditalek ku nu janten ibuna, nyatana Ibu Hajah Latifah teh. Urang caturkeun bae ngobrolna Ibu Hajah Latifah sareng Neng Romlah ieu sabada Isa. Engke deui mah ieu Nyai bager geulis ulah sok kamalinaan teuing ari angkat-angkatan teh nepi ka ampir dur magrib atuh geuning. Nyeta Umi mah hariwang bisi aya naon-naon. Haeg pangawakan awewe jaba kaburitan. Ulah kitu bager isin ku batur ieu. Nah kemana heula atuh nepi ka ngampleng apan saurna Den Ucup teh cenah ka Umi moal lami tapi naha geuning nepi ka ngampleng. Nah cios amangan ka Curug Orok teh. Saur saha Umi amangan ka Curug Orok? Teu da teu amangan ka ditu. Har apan saur Den Ucup mah cenah rek amangan ka Curug Orok. Alim Umi da upami dinten biasa mah ti iseun Umi. Kajabi upami nuju waktosna libur seueur jalmi resep upami ti iseun kitu mah alim muhun nya apan lain poe liburan ayeuna mah nyakana tangtu we bakal ti iseunana teh untung atuh teu kaditu nya mangkane adik kanu ti iseun kitu yeuh komo ka Curug Orok sanes dina mangsana liburan heug tari iseun meureun di ditu teh kumaha teuing lamun tos ti ditu teh bari jeung dina kaayaan sepi heug balik teh boga bati jadi boga orok. Umi mah amit-amit nyamuhun atuh ari anak Umi mah ulah nepi ka kajadian kitu amit-amit bararaid amit-amit amit-amit. Umi mah kamana ae nyarios teh. Kieu salaresna mah Umi tadi teh sareng Kang Ucup teh da teu ka mana-mana aya we di bumi. Da kalaresan di ditu teh aya Kiduha nuju namu ka ramana Kang Ucup. Da eta saurna mah Kiduha teh disaur ku Ganjuber. Katinggalna mah Ganjuber teh sapertos anu bendu ka Kiduha. Da eta we dina obrolanana teh sapertos anu nyekseukan ka Kiduha. Sapeda eta saurna teh nyaba ampleng-amplengan dugi ka ngahihilapkeun kana tugas saurna teh. Apan Kiduha teh janten wawakilna Kang Utai Utai maksad teh. Ceuk Neng Romlah kacaletot ka Utai teh nyebut akang. Atuh nu janten ibuna nyatana Ibu Hajah Latifah dugi ka meureu deui. Sinarieun cenah nu jadi anakna ayeuna mah ngajenan pisan ka Utai teh henteu nyebut ngaran wungkul tapi make Kang Utai. Apan biasana mah cukup ku Utai we. Ku tanteh kitu atuh naha uihna menilami-lami teuing. Dugi ka kasontenan ka dieu teh. Nah ka mana heula atuh ari teu ka mana-mana mah. Laras Umi wantun sumpah teu ka mana-mana. Mung waktos bade wangsul diamanatan ku Kiduha teh. Upami teu kaabotan mah saur Kiduha teh punten titip saur Kange Utai saurna teh. Iraha saurna bade ka Pak Idrus teh kitu sangemna Kiduha teh. Muhun Kange didugikeun ka Kang Utai. Pokna Neng Romlah geus sababaraha kali kacaletot deui bae nyebut Kang Utai. Da eta wae Ibu Hajah Latifah tiap Neng Romlah nyebutkeun ngaran Kang Utai nepi ka meureu deui. Lantaran nu jadi anakna geus pok deui make jeung nyebut ngaran Kang Utai. Memang teu naon-naon Ibu Hajah Latifah teh. Tapi apanan kasebutna oge Ibu Hajah Latifah teh minangka nu janten ibuna Neng Romlah. Tangtuna bae kareteg batina kontak saeutik gedena bisa ngarasakeun kumaha parasaan hatena Neng Romlah
Kak nungaran utai ieu lantaran ayeuna mah da memang geus kanyahoan. Kumaha tingkah lakuna utai ayeuna samalah nu jadi carogena nyatana mamang ajengan mukmin percaya pisan ka utai teh. Da eta we lamun sakalieun tutah titah teh tara nitah anu sejen teu weleh utai anu kudu ngagawekeunana. Katamah deui ayeuna mah kasebutna teh utai mah hampang birit teu eraan teu gengsian. Lamun ngagawekeun naon bae tara nyebutkeun teu bisa, tapi sakumaha beratna oge sok dilaksanakeun kalayan hasilna teh memang hade. Assalamualaikum. Eleh ama kawengian geuning. Nyeta ibuna ama teh kajongjonan. Malum jeung sobat geus lila dara panggih atuh dinaderna amprok teh nya manisono ama teh. Nah geuning teu sareng jang utai. Nyeta puguh ge ama teh. Kapaksa nyorangan we ti ditu teh lantaran ki utai mah keur dijurungan ku Pak Idris teh. Nyatana nyiar pi ubareun ka Garut. Hutan teras ka Garut. Nah kange pilanongeun saha kitu ama? Apaan eta ibuna? Ya putrana Pak Idrus teh keur katarajang ku panyakit. Oh ku tante udur saha bojona Pak Idrus gitu. Sanes bojona Pak Idrus. Tapi putrana nunalah jang dadang. Kutan kasawat naon atuh? Nyari panyakit nama enteng ning bangga. Uguh kieu eta teh caritana mah. Atungan derek-dek bae mamang ajengan mukmin teh ngobrolkeun deui kaayaan putrana Pak Idrus nyaeta dadang teh diobrolkeun sakabehna. Sakumaha anu kadangu ku mamang ajengan tina obrolan nu janten ramakna nyaeta Pak Idrus. Samalah deui ngeunaan anu ngubaranana teh deui sakalian diobrolkeun. Ku teu sangka cenah nu ngubaranana teh iwati ku utai. Malah harita ge kasaksian ku mamang ajengan mukmin teh utai harita keur narekahan cep dadang. Anu kaayaanana teh masih keneh leuleus nya saeungeusna diparancahan ku utai mah rada hegar cenah meusan. Malah waktu ditanya ge rada nyambung cenah. Tapi ari ingetanana mah can gembleng kabeh masih keneh kitu we rada hulang-hulang lamun ditanya teh. Atuh Pak Idrus kacida bungaheunana cenah lantaran ayeuna mah cep dadang katingalina jiga geus getihan deui henteu sepadeuing. Da eta we ibuna kumaha teh kasaksian pisan make jeung hayang barang tuang kana cilok keukeuh. Har, maknya mama nu gugah teu damang make hoyong kana cilok. Ari ibuna ari daeun teh nyaduka teuing da kitu ka hoyongna make jeung hoyong kana cilok. Malah lamun teu diwagel mah ku mama hoyong sing lada cenah. Nya cilokna teh. Hei dede, aya kumara rodel atuh amanya. Eta nu hudur dugi ka hoyong cilok mani sing lada saurna teh. Nya kitu ibuna, puguh ge apaan sasat jalma keur gering. Geringna lain gering biasa. Nya muga-muga we atuh ki utai teh sing bisa narekahanana nyageurkeun deui cep dadang. Nya karunya. Sanes mama ieu eta aya ku kagetnya. Muhun saur mama neme yen jang utai anu ngalanonganana. Nah jang utai dugi ka tiasa ngalanongan kitu nah hati mana diajarna atuhnya. Ari ibuna apanannya kitu ari ki utai mah pagaweanana teh geuning ayeuna mah mineng nyanyabaan. Hardina nyanyabaan di dinya teh lain ngan saukur nyaba.
Tapi barijeng neangan pangaweruh. Soko mau bareng najeng kiduha. Anu cek beja mah cenah Minang ka Padepokan Padahiang. Apanan Padepokan Padahiang teh hiji padepokan anu kawilang gede komarana. Teu mah eta padepokan teh anu nyapengna nyatana Nini Kantring. Tak adi Nini Kantring ngagaduhan incu anu katelah Raden Tapak. Tanya ieu pisan, Raden Tapak teh ngarupakeun murid kahijina Nini Kantring. Nyatana incuna Pituin. Numatak teu heran upama teh amah sagala ilmu perelmuan teh diketrukeun sakabehna ka Raden Tapak. Tah Raden Tapak ngamuridkeun deui. Malah geus kaitung loba pisan muridna teh. Kaasup nyatana Jaka Mursid. Ari Jaka Mursid lain pituin urang Sunda tapi ti pentas nyatana ti Mekah. Ai geuning, ku tanteh kitu ama. Nya sangkan ibuna apa sarsilahna. Tak kieu eta teh ari sarsilahna nu sabenerna mah. Mitra kaum dangu atau ngandarekdek bae mamang ajengan mukmin teh ngadongengkeun sarsilahna Padepokan Padahiang. Sakabehna dicaritakeun pangpangna mah ngeunaan Nini Kantring anu ayeuna teh geus ngamukim di kota Mekah. Nyata nanuturkeun nu jadi incuna deui anu kasebut Nyai Nen Sarimana. Anu ngadahup ka Jaka Mursid. Anu saterusna Nen Sarimana teh ngamukim deui di Mekah sareng carogena nu katelah Jaka Mursid. Malah cenah cek beja anu katarima mah Jaka Mursid di Mekahna teh janten Syekh. Jadi upama seug aya urang Sunda anu kabeneran datang ka Mekah, di antarana aya anu sok menta tulung kaperluan naon wae anu patula patalina jeung masalah ngalaksanakeun ibadah haji. Tahnya Syekh Jaka Mursid ieu anu bisa nerangkeun kaayaanana di ditu. Sabab ngan Jaka Mursid eta anu ngarti kana basa Sunda. Bubuhan bojona asalna ti Sunda nyaeta Nen Sarimana. Saterusna ngeunaan kaayaan Ki Utai anu nepi ka bisa ngubaran diterangkeun oge ku mamang ajengan mukmin teh yen sabenerna geuning Ki Utai teh geus jadi muridna Raden Tapak. Nya cenah pikeun ayeuna mah jadi muridna kahiji Raden Tapak. Saenggeusna Jaka Mursid lantaran ti sakabeh anu dialajar ka Raden Tapak di Padepokan Padahiang teu sakabehna bisa mapakan atawa ngajadikeun murid kahiji. Sabab ari nu kasebut murid kahiji mah nyatana geus kauji lahir batina naon rupa ilmu nu diajarkeun ku Raden Tapak sakabehna kataekan dina harti geus hatam. Amuing ku teu sangka nya eta Ki Utai ari ibuna marukana kitu eta teh. Nya ari keur ama mah teu ngarasa helok jeung heran. Dasa memehna ge ku ama teh jang Utai bageus kaciri. Bening eta ayeuna mah kapeunteun ku sararea ge boh tina laku lampahna tina sagarupana kajujuranana eueuh cawadeun apan ayeuna mah tah kitu eta teh ibuna. Saur mamang ajengan mukmin mungkas dongengna nerangkeun kaayaan Utai nu sabenerna ayeuna. Demi
ngadangu cariosan kitu tinu janten ramana Neng Romlah mah putrana ngan beb bae teu cacarita anggur ngabandungan manidaria pisan malah ngagerentes dina hatena memang teu sangka cenah Kang Utai teh ayeuna mah danyaan karasa pisan beda anak lamun seug dibandingkeun jeung waktu anu ti heula ayeuna mah sopan jujur teu cirigih kawas bareto da memang deui upama seug dibandingkeun jeung kaayaan Den Ucup sabenerna mah masih keneh tegep Utai komo lamun seug dibandingkeun jeung Cep Bodin atawa Mo mah jauh pisan masih keneh tegep Utai ngan eta meureun sapedah Utai maka sebutna ge jalma leutik ti leutik nepi ka bujangan teh can nyaho di rupa bapa puguh hirupna teh ngan kadua jeung inungna nyatana bicioh teh ngan anu jadi kaheran pikeun Neng Romlah naha ayeuna sangeusna Ki Utai mineng diutuh etah kuno janten ramana Mamang Ajengan Mukmin puguh katingali karajinanana kajujuranana jeung sajabana komo cenah ayeuna kabejakeun elmuna geus luhur nah cenah diri aing teh bet kawas katarik ati ka pentang asmara sok padahal apanan moalila deui oge kolot-kolotna Den Ucup anu nelahna nyaeta Gan Lurah Juber baris nanyaan nya cinekna mah rek diresmikeun ngalamar tapi kiwari ieu hate bet asa teu mikeun kalah karayungan jadina teh sapoe sapeuting teh anu katingali lain beungeut Den Ucup dina sawangan teh tapi nu ngagebrai mah iwalti beungeutna Ki Utai kitu tah mitra kaum dangu kaayaan galecokna hatena Neng Romlah dina waktu ayeuna teu karasa atuh waktu teh geus nyedek ka peuting atuh obrolanana Mamang Ajengan Mukmin sareng bojona kitu deui disaksian ku Neng Romlah henteu kateterusan harita teh kumargi Mamang Ajengan Mukmin aya peryogina ka jaman heula atuh rengse weh obrolan teh mitra cag urang tunah heula ayeuna urang teang deui nyaritakeun kaayaan Ki Utai urang caturkeun wae Ki Utai teh geus hasil menangkeun Cai Mulang Cai Malik Cai ngocor ka astana teh nya mitra nya kaitung rada bangga oge waktu harita mah ari sabab dina menangkeun eta Cai Mulang Cai Malik teh teu sagawayah beunang kitu bae sok komo apan ieu mah keurepi ubareun jadi waktu keur ngala eta Cai Mulang Cai Malik rek diasupkeun kana botol teh kacida pisan hesena waktu harita mah teu saperti ayeuna aya nu geus dibotolan nya mitra geuning ayeuna mah jeung deui tempatna ayeuna mah henteu remet kawas baheula ayeuna mah kasebut rada lenglang we jadi sok sanajan ku sorangan oge moal bangga atuh cenah hoream ngalaku sorangan geus aya cenah pan ayeuna mah nu dibotolan kitu kari cereng we gentian urut botolna jeung ongkos ngalaana kitu ayeuna palawargi saurna kitu cenah wah hese mah asal dipesenkeun we gitu ari laras-laras kangge pilanaungeun mah dijamin lah cenah keaslianana mohon samodel eta geuning cai jam-jamnya hari anu tos marulih ti Mekah mohon tos umroh atanapi munggah haji sok dipelesan geuning ayeuna mah ngan eta we ku teu adeuna teh aya di antawisna dipelesanana teh tos aya di dieu di urang mohon cenah ayeuna mah cai jam-jam asli cenah ti Mekah ngan dipelesan sote di dieu ngarah teu ribu-ribu we nyanakna kantun nyamper we mulih ti umroh atanapi tos munggah haji teh ka dieu kantun nyanak we bagikeun we wallahu alam asli sareng henteuna mah
ngan lamun teh mah teu asli atuh meureunnya tos suci ti tanah suci teh hayo deui kalah kakotoran ngabagikeun cai jam-jam kalayan dipelesan duka teuing asli sareng henteuna mah wallahu alam. Tah ari pikeun Ki Utai mah meunangkeunana cai mulang cai malik teh estuning asli ti tempatna anu nyata nu ayana di daerah Garut nyaeta di daerah Samarang di Kampung Baros. Sakumaha cek tadi nu disaurkeun ka mitra kaum dangu sadaya teu babari kitu bae Utai teh da aya gangguanana. Pangpangna teh eta gangguan datangna ti siluman sileman. Anu nganyahoankeun kaayaan Utai anu rek neangan piubareun nyatana cai mulang cai malik sakumaha ceuk ilapatna. Horeng si mana horeng Ki Utai teh waktu keur init ka eta tempat aya anu ngawaskeun bari terus nuturkeun ka mana jigna Utai. Heuh kasebutna ge siluman atuh mitra. Sok sanajan Utai aya di lebah mana-manana tetep katuturkeun ku eta siluman. Saha atuh nuturkeun ka Utai teh? Mitra kaum dangu emut keneh ka Man Nyai Sari Rapet teh ti nagara siluman sareng ka Jangkar Saketi alias Murkajil. Ieu dua siluman anu teu bisa balik deui ka nagarana teh apan ngulayaban ayana di alam manusia. Nyaeta ari Nyimas Sari Rapet mah ayana di alam manusia teh ngawujudna dina wujud orai anu gede. Sedangkeun ari Murkajil mah alias Jangkar Saketi ayana teh di awang-awang. Nyumput dina sela-sela mega hideung. Tah pas pisan waktu Ki Utai rek ngeusian eta botol ku cai mulang cai malik teh kaayaan teu teu pupuguh jol reup angkeub mega hideung di awang-awang tinggardat jiga rek pihujaneun meuni geus ngagarayot. Di barungku seahana sora angin meuni ngaguruh malah kaayaan tutubuhan anu aya di sabudeureun eta tempat jadi seah katebaku angin ting arusik ting aroyag. Kaayaan di eta tempat ngadadak bet jadi geeuman. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Nah ieu kaayaan jadi kieu. Cek garendengna Utai bari red kaluhur tuluy ka sabudeureunana nya bae kaayaan teh bet jadi robah sapisan. Ieu kajadian teh langsung kontak jeung hatena atuh puguh Utai teh geuwat taki-taki. Barang keur kitu nya bae ari logodor teh nengnong. Cageul. Wah, Indra. Hanya kal kabujeng nengnong. Cekap dugi ka dieu heula. Carios ucit dina ayeuna. Insyaallah enjing urang teraskeun deui. Nuhun kana perhatosanana hapunten samudaya kalapatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.